wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadayana. Alhamdulillah dina denget ayeuna arurang tiasa patepung lawung kangge ngabagi warta kabalarea. Tepang deui sareng simkuring Della Apriliani sareng simkuring Alpi Nurasana dina program Warta Sunda. Sabaraha warta anu bade didugikeun ka pamirsa dina 15 menit kapayun. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya kakeum banjir akibat hujan gede nu ngaruksak dayeuh eta Sabtu 27 Januari 2020. Akibatna cai ngeueum di sababaraha kamar rumah sakit, jangkungna 30 cm. Kitu deui bagian handap, ranjang pasien milu kakeueum banjir. Aya sababaraha kamar perawatan rumah sakit umum daerah anu kondisina leuwih handap di permukaan jalan. Nyaeta kamar rawat inap. Ieu janten salah sahiji faktor anu ngaharita dampak banjir dina rumah sakit umum daerah eta. Pihak rumah sakit umum daerah Dr. Soekarjo dilengkepan upaya pemulihan jeung evakuasi pikeun ngatasi dampak banjir. Warta saterasna angin puting beliung narajang Kacamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dina Sabtu sore akibatna puluhan imah warga raruksa. Sababaraha video amatir ti warga. Angin puting beliung narajang pakampungan warga di Ciberem, Kalurahan Ciberem Hilir, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dina Sabtu sore. Angin ku gedena nepi ka kahibesna suhunan imah jeung warga pacieuh kasieun. Angin datang ti belah kaler ka belah kidul keur panon poe caang. Janten aya 36 imah warga anu raruksak ku peristiwa eta. 8 imah ruksak berat jeung sesana ruksak saeutik. Kursak itu nu tiasa dipikahatur mangrupa informasi dinten ieu. Simkuring Della Apriliani sareng simkuring pun Alpi Nurhasana. Seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.